Zaman baheula hirup hiji kulawarga, bawang bodas, bawang beureum, ambu jeung bapa. Kahirupan bawang bodas teh penuh ku hinaan jeung siksaan. Aman adi maneh teh? Bodas. Bodas. Nah, ambu mah gandeng gitu. Bapak gini tos dongkap, teka kuping dongkapna. Nah aja, ambu mah digogorokan gitu. Iya, ambu mah cuman neangan masih bodas. Iya, bapak teh bade tugas keluar kota samingguan. Nah, atuh menilai nalina teuing. Kayak abi kangen. Sarua bapak pagi kangen tugas mah kumaha. Sarauran jeung si bodas jeung si beureum. Bodas, beureum. Kadi aya bapak. Aya naon ieu teh? Bapak. Ini bapak tos uing. Bapak teh bade aya tugas keluar kota samingguan. Jaga anak-anak ambunya. Sing balager tong garalat ambu teh. Bapak ya anu ka kantor, hati-hatinya di jalana. Saentos bapana angkat, bawang bodas asup ka kamarna tuluy dieureunkeun ku bawang beureum. Bodas, reka mana maneh? Aya naon teh? Nyaura hati. Aya naon, aya naon? Nah, susunan baju. Ibu ampun ya wae misalna kira abi lieu. Ayeuna nya ayeuna, wading kengke. Juk mangkat. Duh Gusti kieu-kieu teuing hirup abdi teh boga lanceuk jeung ambu teh tega-tega teuing sabarkeun hati abdi ya Allah. Di jalan, bawang bodas ceurik, hatena ngajerit pilu. Dina jero hatena sedih pisan. Sadugina di Cibunut, bawang bodas langsung nyeseh. Kusabab ngalamun salendang ambuna palid dibawa ku cai. Teras bawang bodas uwi ka imahna, ngabejakeun kajadian tadi ka ambuna. Naon? Mana mah digawe-gawe kata becus. Teangan nepi ka panggih. Padahal mah eta teh selendang kesayangan si ambu bodas. Teangan nepi ka panggih. Bawang bodas balik deui ka Cibunut, neangan salendang ambuna. Dugi kasonten eta salendang teh henteu kapendak, bawang bodas ningali hiji imah di hileut cai bunut, teras manehna nyamperkeun. Dia mendakan salendang anu tadi hamut ku cai. Taya. Naon? Ini mendakan salendang anu palid di cai. Cing tungguan. Ogeno ieu sanes. Mohon ini Bade tuang hateun Neng. henteu nih tong repot. Nyantos atuh nini bade aya priyogi. Mohon nih. Ini barawa kieu. Kunaha eta budak ngabersihkeun imah nini. Nini, Hadiah ti nini. Nini repot. Bios ieu hadiah ti nini. Nuhun atuh nih. Mohon. Dugi imahna, bawang bodas masihkeun salendang anu ambuna, teras mokakeun eta hadiah, sing goreng eta jerona eusina mutiara. Mutiara ambu. Nanti mana maneh? Nanti Nini aku ngomongin salendang ambu. Aduh ambu, tanyakeun di mana Nina? Di mana ieu Nina? Sisi cai Cibunut ambu. Isukna ambu sareng bawang beureum ka imah si nini erek minta hadiah ka si bawang bodas. Mana si Nini? Jangan lupa yang kedekut, ayo. Contoh Nini, bener ya anu mendakan selendang si bodas? Mohon. Aya priyogi naon ka dieu? Abi lancar nasi bodas, soalnya mohonkan hadiah juga si bodas Nini. Oh mohon kana. Ieu Bener ya Nini? mohon. Nomornya Nini. Hadiahnya Nini, assalamualaikum.
Dugi di imah bawang barem jeung ambuna langsung muka eta hadiah sing horeng jerona tawon anu jumlahna loba. Bawang barem jeung ambuna kasangataon nepikeun maot. Sapoe ti kajadian kamari, aya hiji pangeran anu erek ngalamar si bodas. Saenggeus kitu, pangeran jeung si bodas hirup bahagia salamana.